Sok jarawab sing tarik ayeuna bapak-bapak manggul sampe sakarung lamun karasa cangkel bisa diecakeun heula tapi ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula teu bisa sugan urang dieu mah kata tangga ece cik mi HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar ceuk tatangga teh sok we sampaikeun dina pager ayah hamil disampaikan siga anduk teu bisa sing tarik ibu sing tarik ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi eta mengandung lagi البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya keneh ya teh. Kapetir jalanan ka makam jalanan sempit nu hadir maniseueut nu ngajawab salam manisaeut barade moal ieu teh daun salam daun laja nu ngajawab salam mudah-mudahan cing asup surga haroyong ka surga haroyong maut asaku aneh pak urang dia mah ka surga hayang ari mautna alim rek jalan mana asupna daun salam daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan cing tereh ibadah haji haroyong ka Mekah hoyong ibadah haji hoyong naik pesawat uyos teu turun deui mata kudu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah Bismillah Alhamdulillah Nahmaduka ya man awjadal makhluqati alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasyiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyariyah
ونسلم عليه وعليهم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فإن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يماجسانه. الحديث. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus guru-guru urang anu nampak hadir dina ieu tempat, para ajengan, para kiai, urang doakeun mudah-mudahan marantana masing sarehat, amin. Punten Bu bade naros heula, urang dieu nyaraah ka kiai nya. Nyaah naon? Nyaah naon, Pak? Nyaah mere. Resep ka ajengan resep. Resep naon? Da biasana di mana-mana akur Kang kitu ditanya teh, Bu resep kaajengan, resep Neng Nais, resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia kitu. Bu sami di dia kitu. Coba jarawab sing kompak bari tarik. Tahlilan ka kiai nuju bulan. Laleleus kitu aing. Sok bantuan dan nyanyi sorangan mah capek. Nu teu nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Mudahan sih nu gelo, Pak. Atuh nu nyorak mah aya ngan 5 urang meureunnan bersuara. Nu sanesna culak cileuk nyorak henteu. Undek maot atuh. Lain mah di pisan kahayang ditingali teh. Sok sing tarik kaluarkeun sorana sakali deui. Tahlilan ka kiai nuju bulan, kasurupan, kamaotan, nyolatan mayit, ngaduakeun mayit, ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim. Oh di dia mah kiai nepi ka ngagotong mayit. Allah ya karim, punten Pak samemeh urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kia mangkaning ajengan kiai zaman ayeuna hese gantina, betul. Sok sanajan ibu jeung bapak masantrenkeun budak, mang tahun-tahun hirupna di pasantren belum tentu sanggupkeun ngagantikeun kiai. Leres henteu? Matak doakeun guru-guru urang, mudah-mudahan sing sarehat, amin. Masing diparanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna. Ya Rabbal. Kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades sinareng kadusna, Bapak Hansip TNI sinareng Polrina, salaku ais pangampi, salaku pamong desa,
Mudah-mudahan doakeun marantena oge sing sarehat. Aya Pak RT aya? Palih mana Pak RT calikna? Pak RW nu mana Pak RW? Pak Kades aya Pak Kades. Nu mana Pak Kadesna? Nepangkeun aduh Bapak meuni resep geuning kasep Kadesna. Ta ibu mempeng araraya pemimpin urang jarawab sing tarik bari jujur. Osok ngadoakeun Pak RT. Nah kalah seuri. Sing tarik ngadah kadangun. Bu ngarah kadangun sing tarik. Osok ngadoakeun Pak RT. Geuning eueuh hiji-hiji aja. Osok ngadoakeun RW. Osok ngadoakeun Pak Kades. Astagfirullahaladzim. Karunya teuing geuning Pak Kades tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning jadi pemimpin capek Pak. Kantenan kamari-kamari diurang keur usum corona, keur usum BLT jeung bansos nu teu kabagian pan nyalahkeun teh ka Kades. Leres teu? Majarkeun teh lah Kades nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul. Aya di dieu sok kitu? Aya. Nu belah mana diukna? Punten Pak, teu ngartikeun kacape pemimpin. Pan salaras nama urang oge pemimpin jang awak urang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak ba. Matak sami para pemimpin doakeun sing sarehat amin. Oke mudah-mudahan marantena dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu adil amin. Ya Rabbal Nukusim abdi dipika hormat sahibul hajat sakula wargi anu parantos ngalaksanakeun kawajibanana kanu janten murang kalih nyaeta parantos ngakhitan murang kalihna. Ari ieu bapak hajatna tos dihitan teu acan? Urang doakeun Bu mudah-mudahan sahibul hajat sakula wargi sing disarehatkeun amin. Masing diparanjangkeun yuswana, masing dihasilkeun sagala pamaksadanana. Antahilap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu dicabak noge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Da punten Mbak biasana ibu-ibu mah dina pangajian teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Di ditu ieu mah di Bandung Barat. Ari di dieu. Apaan samemeh di ditu Pak ti dieu heula lolobana. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijadikeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah kepada alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah eueuh nu ngaminan telat Pak. Nah memang urang mah kitu biasana. Lamun teu apal fadilah keutamaan hiji doa hare-hare ngadoa teh leres henteu. Memangna neng nais naon sih keutamaan eta doa. Tapi si ieu mah urang dieu ibu ngagaduhan salaki anu bedegong. Aya henteu. Atawa bapak gaduh pamajikan anu nurus tunjung. Aya. Nah beuki tarik. Atawa ibu jeung bapak boga budak anu hese diatur. Aya deh. Sagala aya di dieu mah. Ayeuna timbul weh pertarosan neng nais memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Wios diwartoskeun Pak. Teu nanaon kasinggung. Tong boroning kasinggung dan nepi ka TBC ge lain urusan abdi.
kudu dibejakeun Bu. Salah sahiji salaki nu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoe ngan ngusup jeung ngusup. Keula Kang asa rada rame ieu teh sugan di dieu aya nu sok ngusup. Cocok berarti. Ya dangukeun tukang ngusup mah ari pamajikan diabur, ari lauk ditungkul. Dipenta duit ku budakna da ngomongna teh teu boga apa. Ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Eupan ku endog meuni kokonengna, nah ari budak dahar jeung cilok. Cek budak aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Tapi akang ulah sedih abdi mah salut ka tukang ngusup teh dua perkara. Tukang ngusup mah sabar jeung istiqomah. Tepuk tangan heula jang tukang ngusup atuh. Asa dimeunangkeun. Tukang ngusup mah sabar jeung istiqomah Pak. Bahkan ku saking istiqomahna tukang ngusup nu gelo oge eleh. Leres teu? Nu gelo kahujanan masih kena lumpat, nu ngusup mah cicing nungguan jejer. Aya guludu genep da asa jihad. Ngan ngabejaan Pak nu sok resep ngusup, tukang ngusup mah hirupna teh teu pernah maju. Sabab lamun maju we saeutik ngakejebur. Betul Bu? Lamun ibu gaduh salaki resep ngusup nepi ka ngaengkekeun kana ibadah, ngaengkekeun kana salat eta teh salaki bedeg. Aya nu kitu di dieu. Terus cek si akang nu dipayun teh Neng Nais, ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh. Tah. Urang balikeun. Yos Bu dibalikeun. Pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki. Jang meuli make up, jang meuli kosmetik, ari kokoleuteun angger Pak. Ka era. Pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum, pamajikan bapa mah kapanasan teh jadi geunuk. Aya di dieu nu kitu deui. Eta teh pamajikan nurus. Terus Neng Nais ayeuna kumaha barudak nu hese diatur teh. Tadangukeun barudak nu hese diatur nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV, dititah salat kalah nyoo HP. Aya barudak siga kitu di dieu. Lamun ibu bapak gaduh murang kali siga kitu bacakeun doa nu bieu. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teras tambihan Rabbi habli minasa Rabbi habli minal alimin, Rabbi habli minal amilin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minas syakirin. Kaayaan ibu keur gaduh wudu, tos salat tahajud, teras tiupkeun eta doa teh kana mun-munan murang kalih bari ikhlas karena Allah. Da percanten urang dia mah sadayana ahli tarahajud. Apan lobaan Kang, mun saurang tahajud, mun lobaan tarahajud. Barade diamalkeun moal. Nah jempling. Kade urang dia lamun gaduh ka hoyong dar ngadua ka Gusti Bu. Hoyong gaduh budak anu soleh nyungkeun ka Allah, sebutkeun sing lengkap hayang nu soleh, nu pinter, anu bag. Sabab lamun ngadua teu lengkap, teu detail bisi salah. Contoh ngadua ka Allah,
Gusti abdi mah sapopoe teh hayang diuk dina kursi bari ucang-ucangan tapi duit dararatang. Diijabah ku Allah jadi tukang jahit. Betul? Atawa ngadoana teh Gusti abdi mah sapopoe teh hoyong seueur nu masihan artos jeung jalma-jalma narurut ka abdi kabeh. Diijabah ku Allah jadi tukang parkir. Tingali Pak tukang parkir, jalma nurut henteu ka tukang parkir? Nurut, duit menang teu? Menang, ngan salah ngadoa. Atawa ngadoana teh Gusti abdi mah sapopoe teh hayang cicing we tapi duit nyalampeurkeun. Diijabah ku Gusti jadi tukang jaga WC. Tingali tukang jaga WC, duit nyampeurkeun henteu? Apaan aya tulisanna tukang jaga WC mah kiih 2.000. Modal 5.000. Da datang nu modal Pak mere duit 10.000 teu aya angsulan. Gercek tukang jaga WC teh punten Kang teu aya angsulan sok we ayeuna mah dihaturanan modal deui. Ngarah pas. Eta harga tai 5.000. Teu salah ngadoa eta teh Pak. Jadi contoh lamun bapak-bapak hoyong garaduh motor kieu ngadoana Allahumma rzuqni motor PCX warna bodas tahun 2023 cash berat ka kanan. Kade ulah tinggalin sebutkeun hayang cash gitu. Sabab lamun teu disebutkeun cash bisi engke motorna berat ka kiri Pak. Kiri dit. Lain kuna naon apan motor kiriditan mah tina sarana ge geus beda. Ningang digas setoran direm kiridit. Tapi si kitu. Jadi lamun ngadoa kudu hayang garaduh budak anu soleh nyungkeun ka Gusti sebutkeun cing lengkap hayang nu soleh nu pinter anu sabab pinter belum tentu bener pinter belum tentu bager leres henteu jadi ngadoa sing lengkap doakeun mudah-mudahan murang kali ibu bapak utamina murang kali sahibul hajat anu nembe di khitan masing dijantankeun murang kali anu soleh amin ya robbal teraskeun Bu teraskeun da acan bieu mah karek pemanasan Pak ngan geus paranas teuing wios abdi ceramahna bari tatih daramang atuh sadayana. Alhamdulillah mata kadio oge keur cager. Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae eueuh nu nanya oge. Malahan mah Pak Kades kamari nembe keneh diparios ka dokter saurna teh abdi aya gangguan dina darah. Jadi abdi teh kaluhur darah tinggi. Ai kahandap darah rendah. Lamun ka pemuda darah muda. Lamun ke aki-aki demam berdarah. Matak Bapak Hajat lamun abdi ceramahna yang sumanget kuduna pemuda kahareupeun aki-aki penyakit malaria. Itu naon Pak tos caralik mah urang paksakeun. Da saleresna mah abdi jauh-jauh dongkap di Bandung Barat ka dieu bari neangan ieu teh. Sugan manggih nu herang. Eueuh rarumek. Ibu Jawa pusing tarik garaduh budak gaduh. Garaduh budak. Punten aya sababaraha hiji kawajiban sepuh anu kedah dilaksanakeun kanu janten budak. Di antawisna nomor kahiji budak teh wajib dibiayaan. Leres henteu? Apaan budak teh Pak biayaaneun? Tong boroning ayeuna geus ngajarentul siga kieu ti mimiti dikandung oge budak teh tos janten biayaan.
Biasana ibu-ibu nu hamil osok nyiram. Jam 12 peuting hudang hayang rujak cuka. Atuh budakna pas lahir teh jadi hasem. Ngan aya nu leuwih parah, nyiramna teh hayang nyocolkeun sangu kana pais ti kotok. Da salakina baueun oge dipais ti kotok teh geus asak dibikeun ka istrina. Na ari geus dibikeun ceuk ibu. Bapak, bieu dede utun ngaharewos ka mamah sauna teh pek we hakan ku bapak. Sing tarik tembalan ari nyiram biayaaneun henteu? Biayaaneun. Ibu-ibu nu hamil pamitos 4 bulan ngayakeun syukuran 4 bulanan biayaaneun henteu? 7 bulanan biayaaneun henteu? Biayaaneun. Bahkan seorang ibu nu keur hamil Pak lain saukur biayaaneun tapi perjuanganana diuji luar biasa. Betul Bu? Pan ibu-ibu keur hamil mah serba salah atuh rek sare oge Kang. Yang ngigir tuh enakeun nang karak eungap nang kuban atuh mucat orokna. Ida hariwang ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah sabab nu antel kana kasur teh beteungna hungkul tarang jeung sukuna mah ngangkang jujuleutan. Kadupak we ku salakina muih Pak siga gangsing. Betul Bu? Ditanggung sendiri ibu-ibu nu hamil mah. Sok jarawab sing tarik ayeuna bapak-bapak manggul sampe sakarung lamun karasa cangkel bisa diecakeun heula tapi ibu-ibu hamil 8 bulan karasa cangkel bisa dititipkeun heula teu bisa. Sugan urang dieu mah kata tangga ece cik mi HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar ceuk tatangga teh sok we sampaikeun dina pager. Aya hamil disampaikan siga anduk, teu bisa. Angger we ditanggung sendir. Hamilna ripuh Pak awewe mah. Ayeuna nalika ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa taruhana nyawa, betul. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan. Damaknya ka warteg marek dahar. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teh. Sok ibu gerak tarik napasna atuh heueuh da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu gerak heujeunkeun, ibu ngaheujeun satakara kebek ngalahirkeun budak teh leres henteu. Eta cek bidan, ayo ibu terus heujeunkeun itu sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut ibu keneh. Betul Bu? Jawab sing tarik saking setiana salaki ibu nalika ibu ngaheujeun ngalahirkeun budak salaki ngilu ngaheujeun henteu. Sugan di dieu mah bapak-bapak ngilu ngahareujeun. Ibu borojol budak salaki borojol tai. Udah rek naon deui nu kaluar atuh. Anggar we Pak istri mah ditanggung sendir. Matak luar biasa janten istri teh. Tapi kadijieun dina laguna. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding Araya. Araya Pak. Matak abdi mah sok hoream nanya ari ka bapak-bapak teh. Ongkoh loba katinggalna ari nu nyora eueuh, aya ku ayana nyora pika keungeun. Pak Araya. Sing tarik Bu, sing tarik. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, eta mengandung lagi. Tembalan nama ibu-ibu sing tarik ngarah kadanguan ku salaki.
Bu ari hamil ripuh henteu? Kurang kompak hamil ripuh henteu? Ngalahirkeun nyeri henteu? Nah atuh jeung hamil wae. Luar biasa Pak. Lain saukur biayaanen ternyata, tapi perjuangan seorang ibu diuji nalika hamil aja ngalahir. Satuju. Hiji tah cenah. Nu kadua Pak, kewajiban sepuh kanu jadi budakna nyaeta wajib ngurusan. Teu cukup ngabiayaan, teu cukup mere jajan ka budak, tapi budak oge kudu diuruskeun. Nupang seringna ngurus budak kira-kira bapana atawa indungna. Geus indung deui wae. Matakan punten Pak, balesan kanggo ibu-ibu anu sabar ngurus budak surga. Lain amin-amin osok sabar tara. Bu osok sabar tara. Ibu-ibu urang dia kudu bisa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudais. Terang Imam Sudais. Imam Sudais tepa imam di Masjidil Haram. Atos ka itu haroyo tos daftar teu acan. Gaduh artosna henteu. Rek saha nu mawa. Tapi teu nanaon, urang munajat we ka Gusti, urang masing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin. Ya Rabbal. Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram di Mekah. Nuju alitna punten Pak, eta Imam Sudais bangor kacida luar biasa. Pernah suatu ketika ramakna Imam Sudais kadongkapan rombongan tamu. Biasana pan urang lamun aya tamu osok masak. Betul? Mamahna Imam Sudais masak. Dugi ka pinuh sameja teh ku pasakan hungkul. Tetapi Pak, apa yang terjadi ku bangor-bangorna Imam Sudais eta pasakan dina meja kabeh dipurulukan keusik. Bu, dipurulukan keusik. Lamun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek di kumaha eta budak. Rek di kumaha? Usikana teh urang dieu mah nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyintreuk, nu ngajewer. Da teu salabar teh apa. Tapi mamahna Imam Sudais mah teu kitu. Ningang milari pasakan dina meja kabeh aya keesikan teh ngadon dikieukeun. Gusti Sudais anjeun teh meuni soleh-soleh teuing. Indit ka itu ka Masjidil Haram jadi imam di ditu. Ternyata ayeuna ucapan eta diijabah ku Gusti Allah. Imam Sudais jadi imam di Mekah. Pelajaran anak naon jang urang dieu kade Bu Pak lamun kesel kanu jadi budak ulah wantun-wantun ngucapkeun kagorengan. Da biasana di urang mah kesel ka budak nyebutna teh dasar si kedul. Jujur osok aya nu kitu ka budak. Atuh budak rek iraha jadi rajin Pak. Da salah indung nang keneh keur kesel nyebut dasar si mani bedegong teuing maneh teh rek jadi naon gedena. Awas hati-hati. Jangan melihat masa depan seseorang itu dari masa sekarangnya karena beda. Allah nu nyepengan nasib. Bahwa budak nu kurang disebut bedegong teh engkena mah jadi kiai. Bahwa budak nu kurang disebut kedul teh engkena mah jadi gubernur. Teu aya nu terang. Matak ti ayeuna mah kesel ka budak ucapkeun kaalusan. Ujang neng geulis kasep anjeun teh meuni bager-bager teuing. Didoakeun ku mamahnya cing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Osok ibu nyarekan budak siga kitu.
paingan budakna bedegong wae oge. Da memang ayeuna mah Pak urusan sepuh ayeuna sareng kapungkur beda. Baheula mah ibu-ibu nimang-nimang budak nu diucapkeun kalimat-kalimat thayyibah nu diucapkeun kalimat sholawat. Leres teu? Baheula lamun budak hoyong nuang katuangeun anu teu sok dikumaha heula? Dibeuweung. Ayeuna aya keneh nu sok dibeuweung. Tara Pak ayeuna mah make blender. Pan baheula macan aya blender dibeuweung manual. Geus lemut dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari zikir bari sholawat atuh nu lebet kana patuangan budak teh janten barokah. Ibu-ibu ayeuna ngawapan budak ngadon nyanyi ajojing ara ajojing cek budak ajojing saha. Tu budak lainna jadi berkah kalah mencret. Da barokahna barokah ajojing. Betul Bu? Nimang-nimang budak Pak ayeuna kumaha ibu-ibu dikieukeun. Gusti meuni geulis-geulis teuing ieu teh putla caha. Atuh budak molotot. Jadi sabenerna kuring budak saha cenah. Dasar ti geulis, ti katep, ti laja, ti muning, ti embe. Bapak oge sarwana deui balik ti pasar mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budakna. Ayah puyang. Da cadel ayah pulang. Bawa ecek mawa keresek. Da bapak teh terharu ger disampeurkeun eta budak bari dikieukeun. Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh putla caha. Atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia. Nya heueuh budak dikitukeun mah lieureun. Betul Bu? Sok kembalikeun deui urusna siga sepuh kapungkur didasari nilai-nilai agama. Jarawab sing jujur ibu baheula pernah aya pesta ulang tahun? Aya henteu? Teu aya Pak kapungkur mah ayeuna aya sote urusanana geus beda betul. Ayeuna mah pan aya pesta ulang tahun lamun ngayakeun pesta minimal nu diundang babaturan sakelasna eta teh. Daratang sakelas. Ari bolu sagede piring ari babaturan sakuriling bungking. Geur nyararanyi teu puguh. Betul? Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Pan gitunya nu ulang tahun mah 2 tahun lilina 2, 5 tahun lilina 5, 10 tahun lilina 10. Ngan abdi mah sok ngabayangkeun kumaha lamun eta budak nu diulang tahun teh geus umur 80 tahun. Loba keneh lilin Pak daripada bolu. Sugan teh geus beres laguna aya deui. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Beuki ngadareukeutan kana bolu da tereh pembagian. Ari bolu sagede piring, ari babaturan sakuriling atuh kabagian sacingir ewang. Sugan teh geus beres Kang laguna aya deui nu terakhir leg lilinnya sekarang juga weureu lilin kabeh. Nah cenah Neng Nais makalah nyanyi pesta ulang tahun aya maksudna. Mangga ibu bapak ngabungahkeun budak ayakeun pesta mangga sok. Tapi kumaha carana ibu jeung bapak nyelipkeun dina pesta ulang tahun eta nilai-nilai syukuran ka Gusti Allah. Pan usia anu panjang kasehatan eta teh syukuraneun leres teu? Ti ujung rambut tepi ka ujung kaki eta teh syukuran
syukuranan. Allah masihan soca supaya bisa ningali, Allah masihan pangambung supaya bisa ngangse, Allah masihan lambai supaya bisa nyarios, Allah masihan panangan supaya bisa digawe. Pilari Pak ieu panangan, gede na teu sarua, leutik na teu sarua, panjang na teu sarua, pendek na oge teu sarua, tapi tidak mengurangi keindahan ciptaan Gusti. Syukuranan ya teh. Ini namanya jari jempol. Pol atuh gitu ngahulang wae. Kalau olohok. Bu tembalan pol gitu. Siap? Bapak-bapak siap? Tak gitu, tak tadi teh atuh. Mencan tukang balikan deui. Sing tarik. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok ngobrol atuh gitu. Ti iraha aya aturan keur ngaji ulah kiih. Atuh hayang kiih mah ka WC sorangan. Sing akur nyarios teh pan keur ngaos mah ulah nyarios kudu ngaregepkeun leres henteu ngobrol lain ngompol sekali deui. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mayar mubalik ulah di astagfirullahaladzim. Punten Kang balikna ulah dianjuk teh dati Arab nage eueuh ti dituna mubalik dianjuk. Amit-amit sing ditebihkeun. Da abdi mah tos husnudon ka Bapak Hajat teh atuh. Pangna Bapak Hajat ngulem abdi berarti Bapak Hajat teh jalma eling. Ngan engke ditingali eling jeung henteuna milari tina merek gede atawa leutikna sakitu. Lamun we merek gede berarti Bapak Hajat teh. Lamun we merek leutik berarti henteu teu gede atuh gitu. Eta ka Sahibul Hajat nyebut teu eling. Punten Pak sanes abdi nu nyarios si Akang eta tah. Kitu buka hartos henteu. Jadi sadayana awak orang teh syukuran. Dipaparinan yuswa anu panjang kesehatan syukuranan. Mangga ayakeun pesta ulang tahun. Tapi ingat kudu aya nilai-nilai syukuran ka Gusti. Saya namah dina pesta ulang tahun budak teh. Undang ajengan kiai, undang santri, anak yatim, ayakeun tahlil dibaragi besek berkah. Lain saukur nyanyi-nyanyi tepuguh tapi aya nilai-nilai agama. Tak urus budak teh tina hal-hal nu sederhana sapertos kitu. Kartos henteu. Ayeuna Sahibul Hajat ngayakeun pesta ieu nyepitan murang kalih ngayakeun syukuran nu sakieu megahna ditutup ku pangaosan naon nyelipkeun nilai-nilai agama. Taduakeun ku sarerea mudah-mudahan murang kalihna sing dijantenkeun murang kalih anu soleh solehah amin. Ya Robbal dua cenah tah kewajiban sepuh kanu jadi budak wajib ngurusan. Ayeuna nu katilu kewajiban sepuh kanu jadi budak nyaeta wajib ngadidik. Budak teu cukup dibiayaan, teu cukup dibere jajan, teu cukup dibere tuang, dibere baju, tapi budak oge kudu dididik. Ta eta tanggung jawab pangageungna sepuh kanu janten murang kalih. Pan hese ngadidik budak teh leres teu Pak? Minimal budak diajar ti sepuhna atuh nu hal-hal sederhana. Bapak hoyong gaduh murang kalih nu soleh Pak? Ibu hoyong gaduh murang kalih nu solehah hoyong. Ari ibuna geus solehah acan. Ai salaki ibuna geus soleh acan. Ya kupingkeun Kang ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan. Betul.
Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge Pak ngadua hungkul moal cukup. Tapi kudu dituturusan tegasna mah kudu dicontohan kusaha ku indung bapakna. Da biasana di urang mah Kang ngongadan di masjid jeung si bapak ka budakna jang kadenge geus adan jung gerak ka masjid. Sok aya nu kitu. Teu salah Pak eta teh. Kuduna mah kieu ujang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid. Beda henteu? Beda. Tadi mah jug ari ieu mah hayu. Tadi mah nitah ari ieu mah dibarengan. Ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu tutupan orat. Make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari ece bubudugulan. Da punten Pak ayeuna mah awewe teh ari kerudung teu lesot, ari rok morosot. Tapi syukur di dieu mah ibu-ibuna ngaranggot tiung sadayana. Alhamdulillah di dieu mah Pak di dieu mah Bu, di dieu mah. Kang, di dieu mah. Ngan teuing geus di dieu. Apa nih baruka tiungna teh? Harud ararat bayeung. Dan Ais mah apal nusok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make kaciri nyararengso. Tong diomekeun jadi kanyahoan. Antepkeun we sina nyengsol. Jadi gitu ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok Pak, tapi kudu make ahlakul karimah, ahlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Make contoh